Itadakimasu. Bisi pajarkeun eksploitasi. Tah, ayeuna mah urang bere jajan heula si biru. Ganti oli heula mumpung keur inget. Tong jiga awewe anu oli motorna teh nika kering. Bagian meuli skincare weh tara kalewat. Nika dompet anu kering. Teu kabeh awewe. Eta mah ngan hiji 2 ribu. Tukang bengkel teh sok nanya pannya, ngangge oli naon? Sok dijawab ku urang mah oli sel mang. Ngasal we daripada ngajawab terserah. Eta mah jawaban awewe pan. Selain ganti oli, ieu nyerpis rem payun oge. Soalna blong. Tuh ku si Amang keur diteliti rem hareupna. Tah, ku si Amang dikucuran ku Power App. Tapi pek teh handle-na cek si Amang teh bermasalah. Jadi kana pengereman ge angger teu maksimal. Geus dadas cenah ieu na teh. Cek urang teh oh nya bari ngangguk. Padahal mah teu ngarti naon maksudna. Akhirna ku si Amang teh diakalan we, di custom handle-na, dibor, dipasangan baud. Lanjut terakhir ngaganti lampu hareup, tingali geus dengki lampuna ge. Jiga hate maneh. Tah, ayeuna mah caang lampuna, geus dibere pencerahan bieu ku urang. Beres. Tah si Amangna keur nulis surat untuk Starla. Total hargana sakieu. Tos ah.